Lalu saja sambut dengan tepuk tangan yang meriah persembahan dari kelas 10-4. Ini dia Matthew Abah Kabayan Neangan Jodoh. Kabayan Neangan Jodoh. Kacaritakeun kahirupan si kabayan anu sapopoena teh ngan ukur hardolin nya pantes disebut kitu teh danya pangadulan pisan. Si Abah jeung si Ambu mah geus taakeun ku kalakuanana nya oge geus umur 25 tahun tapi kadewasaan pisan. Kadon molor we pagawean teh pangadulan pisan isuk-isuk udang berang molor deui udang molor udang ulin kitu we tuluy pagawean teh. Kunaon atuh Ambu unggal poe teh kitu we nyerocos wae. Tah si kabayan meuni eueuh gawe pisan kabisana teh molor we hungkul. Da hore ya matu Ambu mending kieu we daripada gawe ge ripuh. Mending sare we siga kieu jongjon. Teu salah ari mane geus sagede kieu can boga pamajikan keneh. Sare we pagawean teh tinggal itu anu saumuran maneh mah geus boga budak. Geus sukses ari mane kieu-kieu keneh. Nyata Abah ge kesel boga budak teh. Oh pangabisa ngan bisa molor we pagaweanna teh. Tinglah juga itu sia neangan awewe jang pipa majikaneun sugan-sugan robah atuh sia teh ari gablek pamajikan mah. Si kabayan antupna mikir sabab Ambu jeung Abah geus nyarekan manehna. Abah jeung Ambu nitah neang pipa majikaneun teh susuganan we bisa rubah kelakuanana. Kumaha nya euy?
Ayah wae si ambu mah make jeung acara kubuneangan pamajikan sagala. Kudu ka mananya urang euy? Tidinya si kabayan ini ti imah. Bari siga jelema anu lindung. Bari tepuguh rek ka mana tujuanana. Dititah indit neangan awewe jampi pamajikan. Salila di perjalanan si kabayan teh teu karasa geus jauh lalampahan. Sanggeus sadar nyatana manehna geus kasasab di hiji karajaan. Kaayaan di eta karajaan teh rame pisan. Loba barudak anu keur arulin, rahayat nu keur garawe, jeung loba bojang-bojang desa anu garilis. Nah, Neng, Abi. Mun ka Akang orang mana sanes orang dia nya? Oh, nuhun, sanes orang dia abdi mah di kampung sabelah. Ka mana tuh Akang meni jauh-jauh teh lalampahan teh jijik ka dieu. Ah, ieu we si Ambu, aya wae, pajar teh kudu neangan awewe pikeun ti pamajikaneun cenah. Oh gitu, jeung si si Akang ieu mah engke si A itu dek dikamanakeun. Ih, beri ge saha nu hayang kasih neng-neng eta. Teu boga-boga acan, punten, teu level. Ih, amin lagi teh mending habisan. Tina sakitu lobana awewe nu garilis, si kabayan ngarasa leuwih cocok jeung manehna. Tuluy si kabayan init deui baju cicing bari ngahandet. Tekun silila datang putri kerajaan jeung punggawana. Si kabayan olohok nalika ninggali eta putri ngaliwat di hareunana.
itu sahanya meninggal di situ. Orang sampeurkeun ah, orang aja kenalan, sugan we nu ieu menyanggut. Neng, bios kenalan. Hei pamuda, anjeun saha wani-wani nincak ka ieu kerajaan? Abdi kabayan, ti lembur singkur paling ditu. Anjeun namaniana ngomong ciga kitu. Teu apal ieu teh saha? Nah, emangna saha? Penggawa, bejaan. Yeuh, ku kuring dijelaskeun. Maneh teh geus sopan ujug-ujug aja kenalan ka Tuan Putri. Anu dipihormat ku sakabeh masyarakat di ieu karajaan. Aduh, hapunten pisan atuh. Da abdi mah tadi teh bade ngajak kenalan hungkul. Peda dipiwarang ku si Ambu pikeun neangan awewe jampi pamajikaneun. Sabab tina sakabeh awewe nu aya di ieu karajaan, kuring teh ngarasa nu cocok. Tapi pas ningali si Neng nu ieu mah, hate kuring juga bandang. Penggawa, usir eta pemuda ti ieu karajaan. Kela penggawa, kaula sudi dikawin ku anjeun. Lamun anjeun geus sawawa jeung kaula, nyaeta anjeun kudu jadi pangeran. Lamun geus jadi pangeran, anjeun kakara bisa balik deui ka ieu karajaan. Si kabayan akhirna indit balik deui ka imah. Sabab awewe nu dipikahayangna teh nyatana putri karajaan. Anu bersawa jeung Putri. Nalika di perjalanan, si kabayan teu kahaja najong teko anu warnana emas. Tuluy ku si kabayan dibawa ka teko. Sama nih, kaditu, jauhan kuring, mus, Kaulah jin di ieu kerajaan. Maneh saha? Wani-wani sia ngundang aing. kuring tengah rasa ngundang anjeun. Anjeun keluar di mana? Kaulah jin nu aya dina eta teko. Maneh geus wani-wani najong eta teko. Kaulah geus mangrebu-rebu taun cicing di ieu kerajaan. Ayeuna ngan karek maneh anu wani najong eta teko. Kuring teu kahaja najong eta teko. Sabab kuring keukeuheul diusir ti ieu karajaan. Naon tujuan maneh datang ka ieu kerajaan? Kuring dititah ku si Amu pikeun neangan pamajikan. Tapi tilu sakabeh awewe nu aya di ieu kerajaan, kuring teh ngarasa anu cocok kecuali jeung Tuan Putri. Tapi ku Tuan Putri teh jeung beres syarat. Lamun hayang jeung Tuan Putri, kuring teh kudu jadi pangeran. Kuring teh nyaho kudu kumaha cara ngabulkeunana. Kuring bisa ngabulkeun eta pamenta ti Tuan Putri. Cicing dagoan. Ayeuna maneh dirobah ku kaula jadi pangeran.
Sampurasun. Tuan Putri, ayeuna kaula geus bisa nyumporan syarat ti anjeun. Kaula ayeuna geus jadi pangeran. Tuh, tingali di tukang ngalet pasukan ti kerajaan kaula. Ayeuna Tuan Putri kudu sadia dikawin ku kaula. Penggawa, Hai Kabayan, sok sanajan anjeun geus jadi pangeran, tu bisa kitu wae. Lamun bener anjeun rek ngawin Tuan Putri, yeuh, pegang heula kuring. Siap, kaula teu sieun. Kaula cadu rek mundur, pantang rek mulang. Penggawa, lawan. Tuan Putri, ayeuna prajurit anu sakti pilihan anjeun geus eleh ku prajurit kaula. Ti ayeuna keneh anjeun kudu tumut ka kaula. Sabab kaula geus nyumponan dua syarat anu diajukeun ku anjeun. mangga kakang ayeuna kaula ikhlas lahir batin ridho nampi anjeun jadi caroge kaula. Si Kabayan bisa ngawin Tuan Putri. Di kerajaan nayakeun hajat anu rongkang. Tu rame pisan ku pintunan-pintunan kesenian. Alhamdulillahnya orang teh sok sanajan si Kabayan jelema pangadulan teu sangka geuning menangkeun pamajikan teh Tuan Putri. Aduh meuni geulis euy boga minantu teh. Kumaha we urangnya Abah? Atuh saheula bapana, matak Tuan Putri daekeun ge, berarti kasep meureun siga bapana. Meuni pede kitu, sakitu banget sigara metuk paeh teh. Nah, atuh maneh baheula bet daek ka urang. Panan bogoh. Berarti kasep urang teh matak maneh bogoh ka urang teh.
Surat